Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Jumaya kieu sobat Lansage kumaha damang? Alhamdulillah. Nah, ayeuna alhamdulillah podcast anu kadua, kamari manu kahiji salapan A, ayeuna anu kadua masih ngagaduhan nami podcastna Ngawarung Bandung anu ngagaduhan jejerna Sora ti kelas. Nah, kali ieu mah Sora ti kelas salapan B. ya. Tadi terus ningali iklan, ayeuna mah urang lajengkeun deui Sora ti kelas salapan B Bimasena. Penonton? Sobat Lansage masih semangat? Masih semangat. 3.000 nu nonton. Alhamdulillah. 3.000 nu nonton alhamdulillahnya. Nah, janten urang Bandungan deui kumaha carita kelas salapan B. Tadi kan abdi tos narosnya aya hal nu paling berkesan sareng kesulitan. Tadi abdi hoyong naros aya anu plot twist nu lucu teh di kelas salapan B. Seueur. Wih, seueur. Sok disepil. Anu paling lucu mah ti pamagetna aya, ti istrina aya. Upami ti istri nama aya hiji murid kelas 8B istri upami papasan sareng abi di jalan teh pasti gogorokan misa. Oh gitu, jantan gogorokan. Saha cing, saha. Balin. Pameget Mulang kali istri kok istri. Sanes pameget. Nah, terus kumaha jantan teh bisa tos bisa lah Leres gitu. pisan jantan atas gogorokan. Hiji awal nama, ayeuna nama janten sadayana Sakelase. Rempong teh nya. Leres pisan. Tapi nu pamegetna kumaha Upami anu aya. pamegetna Siga mah. nama tapi langkung seueur pamegetna dibanding istrinya tuh. Leres pisan. Upami anu pameget nama, kamari kan atos teater. Janten ayeuna teh nuju keur meujeuhna upami ningal adik kelas anu resep. Tepat pesona. Leres pisan. Janten upami abi nuju ngawulang di kelas 8 kan di lantai 3 nya. Tadi oge aya kejadian. Jantan kaluhur kitu nyusul. Kalaluhur. Resep jadi upami men aya kelas 8, kelas 7 teh janten haresepeun. Terus sareng kaluhur. Oke, tuh jantan ari meureun nya alasan mah bade pendak sareng Misela kitu meureun. Bener, bade. Ini tiasa di-spill teh namina. Bade di spill teu. Hoyong terang teh saha cenah? Sobat Lansage yang terang. Ayo. Saha wae cing. Anu paling Tebar pesona pisan anu ngaraos Syahril. Oh, Syahril. Syahril resep pisan tebar pesona ka kelas 8 disebil teu. Fansna. Oh aya. Fansna seueur. Jantan anu ngefans ka Syahril gitu. Leres. Oh, ya Syahril teh ampun. seueur pisan fansna Syahril, Al-Anbiya, Akbar, Arta. Seganteng kalemnya. Leres pisan. Rifki mah atas anu gaduh. Oh, terus anu gaduh. Di kelas oge sanes. Sanes. Terus. Ini resepnya nggak gosipkan budak ya. Maragi murang kali teh bener-bener tadi oge kalaluhur. Janten kelas teh kadang tak kondusif tapi da oge hayang seuri gitu. Ningali murang kali anu pamegetna Korean gitu ningali anu istrina gogorowokan ai istrina resep ningali pameget kelas 8 gitu. Abdi lieur. Jantan lucunya. Eta hal terlucu. Jantan hayang seri gitu. Aya teh nu sanes misalna tiba-tiba misalnya nuju naon aya naon aya janten Desember kamari teh abi teh sareng bukinan oge bade ka Jogja. Jalan-jalan healing nage nembe pisan bade di kawitan pisan. Nembe calik di keretana oge teh acan maju. Tiba-tiba aya foto anu boom langsung harudag ninggal nate. Kumaha eta fotona seueur urang kali kelas 8 beler. Leres pisan.
anu soleh ge aya di anu soleh di dinya. dinya. Aya istrina ya pamegetna. Aya istrina aya pamegetna. Itu teh momen liburan di sini. Terus pisan. Pas liburan akhir Murang tahun. kali mah teu ningal sikon. Nuhun. Ieu wali kelasna sareng guru-guruna Beres. sareng kepala sekolahna nuju bade Kamana? liburan Bade gitu nya. liburan. Tiba-tiba aya berita anu kirang Terus raos. pisan. Janten rada deg-degan. Margi da kan Langsung. angkatna oge sareng kepala sekolah sieun diinterogasi. Mung da Benten bangku. murang kalina oge geuning ku abi tadi pasihan terang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Alhamdulillah Dipanggil langsung. tapi sadayana oge berani bertanggung jawab Alhamdulillah. dengan apa yang dia lakukan. Ya, janten terlewati lah. Terlewati dengan baik, mudah-mudahan nanti lulus mah gak ada lagi. Yang macam-macam, Yang aneh-aneh. Ada macam-macam. yang lucu-lucu nggak apa-apa lah. Yang lucu-lucu nggak apa-apa, yang aneh-aneh jangan. Jangan. Janten eta namina dinamika. Dari setiap kelas pasti aya dinamikana, aya masalahna, aya Laras. lucuna sareng saja bina. Nah, misalnya ayeuna hoyong naros deui hal anu tergong pisan. Nu tadi tak can gong so nu gong pisan aya. Anu paling tergong aya murang kali anu ku abi dikaluarkeun ti grup. Ti grup kelas. Janten wali kelasna ngaluarkeun. Ngaluarkeun bener-bener ngaluarkeun bukiran ku abi dikaluarkeun murang kalihna. Saha ini sialna? Inisialna anu paling terkenal bager pisan. Aya anu kenal, Saha? aya anu kenal tong disebutkeun nya namanya. Ini sialna R sanes. Muhun. MR. Leres. Kok naon dikaluarkeun misalnya ieu? Margi murang kalih teh. Aya di urang makan aya nu namina teh jurnalnya. Mohon jurnal hafalan. Jurnal pupu. Leres. Terus teh aya oge kamari teh kan latihan teater. Ieu murang kalih teh ku soleh-solehna ku bager-bagerna. Uih. Air rencangan sadayana latihan. Ai murang kali ieu anu soleh. Uih. Nyalira. Kabur ke widi heula Teu widi istirahat mungkinnya. Air rencangan mah capek, ai murang kali mah bade istirahat. Eta ge capek misalnya. Oh iya capek. Bener. Tak kepikiran. Leres pisan. Capek we gitu. Eta teh kompak lah gitu nya. Eta teh sakali dua kali. Janten kan abi teh karunya oge ka rencangan aya sadayana. Ai murang kali ieu mah teu acan mikir-mikir janten ku abi teh di pasihan punishment. Oh, punishment. Eta dikeluarkeun di grup. Margi nggak bisa bekerja sama jadi ya udah silakan. Iya. Kawan gitu. Jadi ya udah silakan sendiri aja. Tapi namanya juga wali kelas yang baik hati dan tidak sombong. Akhirnya mah tetap dimasukin lagi. Tapi alhamdulillahnya dengan seperti itu murang kalih teh berubah kanu langkung sae. Janten mikir lah nya. Janten mikir. Si abi dikaluarkeun ti grup cenah di salapan B cenah langsung ke wali kelasna kitu meureunnya janten. Abi goge ningalna teh pas pas pertama kali nah budak teh jadi cicingeun. Sebenarnya mah asa kumaha tapi alhamdulillah. Iya, tapi emang kedah kitu teh sih janten. Leres. Kedah di. Mung ayeuna mah balik deui geuning. Kata biatna. Janten mung saeta nungkul gitu. Tapi alhamdulillah ayeuna mah langsung langkung sae. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanya inisial MRT langsung leres. Langkung sae deui langkung the best lah nya. Tidak terlupakan gong cenah. Gong dikeluarkeun di grup. Nah. Siapa ada yang pernah dikeluarkan di grup? Ayeuna urang lajang deui di segmen terakhir Misela. Terus terakhir. Teu tiasa lami-lami artinya bisa bilih boseneun cenah doannya. Leres. Nah, Misela tadi tos ngupingkeun ya aya dinamika, aya hal terlucu, tergong. Tah ayeuna nu terakhir harapan kanggo salapan B kitu nya. Misela salaku wali kelas satahun membersamai anak-anak 9B harapan aku mah butuh tisu, periagi tisu, pilih tisu. Ya, mangga, pilih banjir. Leres. Mohon mangga tiasa. Sadayana dicurahkeun. Ka dieu ieu teh. Mohon ka dieu. Kanggo langsung wae teh. Mohon. Kanggo kelas 8B. Ayeuna teh kan mung kantun menghitung waktunya. Ayeuna teh bade menghadapi asaj. Asajna oge kaping 4
mugia sadayana lancar, tiasa ngesiana leres, ngapalkeun. Mung anu sulitnya pasti belajarnya harus lebih ditingkatkan lagi. Betul. Harus anggap ini serius karena kan buat nanti ke depannya. Apalagi ya? Lanjut. Pami kelas 8B nuju nonton ya mah. Kata-kata terakhir artinya kata-kata emas di wali kelas. Dream big. Harus punya mimpi yang tinggi, yang besar. Jangan kalah sama omongan-omongan orang, jangan kalah sama malas. Karena rata-rata yang tidak bisa menggapai cita-cita itu karena malas. Sebetulnya bukan malas, tapi gak bisa lebih berani, gak mau mencoba. Padahal sebetulnya mah kalau dilihat sebelumnya kan 9B itu bisa. Betul. Dan mudah-mudahan juga ke depannya bisa masuk SMA, SMK yang diinginkan. Dari hatinya mungkin. Sebetulnya mah tahun kemarin mah kan cuma nemeninnya 6 bulan. Kalau sekarang kan Full ya? full. Jadi rasanya tuh kayak bener-bener Anak sendiri terus kayak kayak lagi kayak orang tua di rumah yang anaknya nanti tumbuh besar, orang tua cuman mendoakan, nonton dari rumah gitu, anaknya menggapai citanya masing-masing. Terus kadang kan yang namanya guru mah cuma bisa ngelihat kalau mereka ke sekolah. Jadi nanti kalau kalian udah lulus, udah dapat sekolah yang diinginkan, mudah-mudahan masih bisa main ke sini. Misalnya juga masih di sini. Sehat-sehat. Pokoknya apapun yang kalian inginkan, gapai. Jangan sampai enggak, karena hidup cuma satu kali, kesempatan juga nggak datang 2 kali. Jadi kapan lagi? Kalau bukan dari kitanya, siapa lagi? Bukinan, sebetulnya kemarin itu waktu terakhir teater, kan anak-anak bener-bener 9B itu jauh dari teman-temannya yang lain. Jadi kok abis di pasihan motivasi. Orang teh, itu rumah. 9B itu butuh rumah nanti. Kalau bukan kita yang bikinnya, kalau bukan kerja sama, nanti siapa yang mau mayungin? Kalau panas, kalau hujan, gitu. Terus ketika dikasih tahu seperti itu, anak-anaknya pada diem. Dikirain mereka itu gak berpikir atau gimana. Tapi nyatanya ketika dilihat lagi, ternyata mereka juga gotong royong buat bikin rumah 9B. Dan alhamdulillah sekarang rumahnya udah jadi, rumah 9B udah jadi, sudah utuh. Misalnya tunggu di rumah, kalian kerja cita-citanya masing-masing. Ya, sedih ya melepas 1 tahun tidak mudah dengan banyak dinamika, cerita-cerita pasti sedih. Tapi selalu mendoakan pasti didoain, mudah-mudahan semuanya bisa jadi anak yang sukses. Misalnya doain semuanya sukses. Amin. Meskipun di sini kalian mungkin nggak bisa, tapi pasti ada satu bidang yang akan kalian tekuni. Betul. Akan ada satu hal ya yang akan dicapai. Ada hal besar yang menanti kalian di luar sana. Gimana kita cara menggapainya? Iya. Ada lagi misalnya Manawi? Paling sebetulnya mau minta maaf. Hari ini kan harusnya ada kegiatan sama 9B, cuman tadi kan dipakai untuk simulasi. Jadi belum sempat menyampaikan bahwa anak-anak aku 9B misalnya maaf ya, misalnya mohon maaf kalau selama nemenin kalian
banyak marah-marahnya, banyak teriak-teriaknya, tapi udah semuanya juga buat kebaikan gitu. Terus ya, terus merasa paling kalau ngajar tuh bahasa Inggris di 9B paling kacau banget. Jadi nanti kalian punya limit 1 tahun buat belajar sama misalnya bahasa Inggris. Iya nanya, ada konversasi Iya. Nanti boleh nanya-nanya ya. Di SMA boleh nanya-nanya. Boleh nanya. Tugas sana boleh. Boleh, tapi asal jangan minta kerjain ya. Iya betul. Jadi minta dibantuin aja Iya, gitu. minta bantuin aja. Ayo deh misalnya Manawi. Atas mangin. Berarti harapan anu ageng ti wali kelas murangkali 8B tiasa mencapai tujuan, kedah kersa mencoba gitunya. Meninggal karakteristiknya murangkali seperti gitu. Alhamdulillah 8B tiasa melalui 1 tahun dengan sangat baik dan indah di akhir. Amin. Sadayana tiasa lulus 100%. Amin. Khususnya 8B umumna kanggo sadayana. Misalnya hatur nuhun atau sumping ke podcast ieu ka Warung Bandung. Sami-sami. Rada terenyuh abi ge tinggal aduh ya ampun. Penonton kumaha terenyuh pasti terenyuh da misalnya mah. Ya anak teh katinggal pisan ka urang kali belana insyaallah janten amal jariah. Amin. Hatur nuhun sakali deui ti tim podcast Ngawarung Bandung. Amit undur.